Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina Fathul Qarib dijelaskeun yajibu zakati fi khamsati asya'a, wajib zakat dina 5 pirang-pirang perkara. Al mawasi nu kahiji nyaeta ingon-ingon, wal asmani nu kadua hargaan nyaeta emas jeung perak, wazurui nu katilu nyaeta pepelakan, wasamari jeung nu kaopat bubuahan, wa urudu tijaroti jeung nu kalima banda dagangan. Tah dina kasempetan ayeuna urang jelaskeun dina nomor katilu nyaeta zakat zurui nyaeta pepelakan. Wa zakatu zurui salah satun saroid, dina zakat dina pepelakan eta ngabogaan 3 syarat. Al awalu nyaeta nu kahijina ayakuna mimma yuzara'ahu adamiyun. Anu kahiji nyaeta syaratna kudu anu dipelak ku anak Adam. Hartina teu sah dikaluarkeun zakatna lamun eta pepelakan teh jadi sorangan, sanajan misalna ngahektar tapi jara di sorangan eta teu kudu dikaluarkeun zakatna. Tuluy nomor kadua nyaeta wasani ayakuna kuatan mudakharon, kudu anu jadi kakuatan, hartina kudu anu jadi makanan pokok dina eta negara. Model di Indonesia pada umumna nyaeta beas, maka teu sah lamun dina jagong, gandum, sampe, tales, sabab eta pada umumna anu bieu disebatkeun mah sok dijieun caneut doang, maka teu sah dikaluarkeun zakatna. Sehingga lamun di kota eta, di lemur eta seperti gandum, jagong, atawa tales dijieun makanan pokok, maka eta mah tetep kudu dikaluarkeun zakatna. Tapi pada umumna di Indonesia mah beas anu sok dijieun makanan pokok teh maka kudu dikaluarkeun zakatna dina beas. Tuluy nu katiluna, syarat nu katiluna nyaeta asalisu ayakuna nisoban khamsatan ausakin, kudu nisobna teh nyaeta 5 pirang-pirang wasak. Pertanyaanna, wasak dina hukum di zakatna beda jeung wasak di urang. Wasak di urang mah ngitung semen teh sak teh 50 kilo. 50 kilo, tetapi ari dina zakat beas mah eta ngitung-ngitung ittiba ka Kanjeng Rasulullah. Menurut hitungan kati anu aya di negara Palestina nyaeta kati Romlah sekitar 255 kati. Sedengkeun sakati teh sama dengan 2 kilo 8 on saparapat. 2 kilo 8 on saparapat urang buleutkeun heula jadi 3 kilo supaya ngitungna gampang. Ayeuna 255 dikali 3. Lamun 250 dikali 3 sama dengan 750. Tuluy anu 5 dikali 3 sama dengan 15, berarti jumlahna 765 kilo. Tah maka boga kawajiban bila mana hasil tani geus jumlahna geus aya 760 kilo, 65 kilo kaditu leuwih loba kitu nya, maka eta kawajiban geus boga kawajiban ngaluarkeun zakat. Yang dihitung jelas dirincikeun anu tadi teh ning 255 teh dina sakatina teh 2 kilo 8 on saparapat, yang dihitung jelas model kitu heug. Ayeuna urang hitung 255 ayeuna 2 kilo dikali 250 sama dengan 500. Tuluy anu 5 na dikali 2 sama dengan 10, berarti 510. Tah ayeuna urang hitung anu 8 na, 8 dikali 2 sama dengan 200.
Tuluy anu 5 na dikali 8 sama dengan 40, jadi 240. Anu tadi 510 ditambah 240 jumlahna sama dengan 750. Tah karingalikeun we anu saparapatna, saparapat on kali 255. Ayeuna lamun 250 hungkul dibagi 4 kurang leuwih sekitar 62 on saparapat, 6 kilo 2 on saparapat. Jadi jumlahna lamun dihitung-hitung dina hitungan eta mah sekitaran 750 genep kiloan nisobna wajibna dina ngaluarkeun zakat eta beas. Bila mana hasil tani sakitu mangka geus boga kewajiban kudu ngaluarkeun zakatna. Sabaraha zakat anu kudu dikaluarkeunana? 1/10 tina hasil tani. Upama teh lamun 1000 kilo maka kudu dikaluarkeun 1/10 na nyaeta 100 kilo. Eta teh lamun teu make biaya ngurusna dina eta tanina. Tani teh kusorangan teu make biaya, boh nyiramna boh naonna kusorangan, maka wajib ngaluarkeun zakatna 100 kilo dina 1000 kilo. Tetapi lamun dikulikeun kudu maculna, kudu nyiramna, boh ngaberakna, maka kewajiban 1/10 teh jadi saparona, jadi 1/5. Hartina anu tadina boga kewajiban dina 1000 kilo teh kudu ngaluarkeun 100 kilo teh jadi 50 kilo. Sabab dikulikeun dina ngurusna. Tah kumaha lamun kadang-kadang ngurusna teh kadang diurus kusorangan, kadang dikulikeun kabatur jadi teu jelas teh. Tah anu model kitu mah mangka kewajiban ngaluarkeun zakatna 3/4. Hartina lamun dihitung kana beasna mah sekitar 75 kiloan. Ta eta zakat dina beas, dina hasil tani itu. Tuluy kumaha lamun zakat dina bubuahan? Lamun zakat dina bubuahan eta teu beda jauh sami kos dina pepelakan. Ngan bedana teh ari bubuahan anu kudu dizakatan mah kur 2 syaratna teh kahiji korma, buahna teh kaduana nyaeta anggur. Syaratna hiji kudu agama Islam, 2 merdeka, 3 milik anu sampurna, 4 nisab. Anu kudu dizakatanana kudu 2 nyaeta korma atawa anggur. Lamun misalna buah-buah anu sejenna mah jeruk, samangka, terus buah pala atawa buah melon eta mah teu wajib ngaluarkeun zakat, tetapi wajib oge ngaluarkeun sedekahna gitu. Tah dina hal ieu penting pisan pikeun urang anu sok tani paham dina pengeluaran zakatna anu kudu dikaluarkeunana. Sabab teu bisa misalnya mere saieu saala kadarna tetapi aya hitung-hitunganana. Tamungga anu parantos dijelaskeun ieu aya manfaatna keur sadayana kaum muslimin utamana ke para petani. Oge kirang langkungna dinuhunkeun dihapunten. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.